Ah, badan mah enak kenan teh suruputan gitu eta. Hei, Si Uwa kemana si Uwa ya kieu cenah ya? hateng lain zaman. Engke di Bajar bakal aya di bebedahan bakal aya Bajar. Si Uwarek dagang es wajagres. Oh, engke bulan puasa? Merek teh es wajagres. Kada Mang Hendar? Mantap. Di bebedahan sote ngecebonge es wajagres. Siap, siap. Alpukat nabaradag. Wow, keren. Tinggalin nangka nabaradag. Ih, mantap. Alah. Aduh, bener ceu. Kada ieu rek pesen kayaknya bedahannya. Rek pesen ka dua bedahan, pesen kieu tah nu si Wajagres. Eta nah aku moal meuli aneh. Pesen es Wajagres engke. Beli dong lain menta. Beli lain menta. Beli. Bibi ka dia, Bi. Hai. Habis kadang, Bi. Ya naon? Nya si wareg dagang nu kieu. Oh mohon. Naon? Es wajagres yang kita namain teh. Bulan puasa. Mohon. Heeh, mah hendak rek pesen kae lah. Ya, abi gerek pesen. Soalnya abi mah baru Omongkeun bisi teh kadengengan ieu es wajagres gitu. Bi teh nyambung. Nyiapan nama ke si Ana raoskeun teh kitu. Mata Tah di iya, bejaan. mata kagaruan Bibi teh ngarah nyambung. Nanyakeun ka Bibi ngarah nyambung, cenah jualan nu kieu wan. Bener Iya. enggak, Bi? Si Uwat teh dagang nu kieu kayak tadi bebedahan. Si Uwat teh tipe orang meser. Es. Mang Hendar teh. Es Wajagres. Salaliwangna jelema di bejaan teh.